Wilujeng enjing sampurasun, wilujeng patepang deui sareng simkuring, Friolin Jonathan Boy Mau dina acara Warta Sunda. Dinten Senin Kaping 22 Februari 2021 salami 30 menit kapayun simkuring bade nganugikeun warta. Warta baes anu dikapindangkeun nyaeta 400 imah di Cingiseut Kacaahan, 400 imah di Leuleweuk Cingiseut, Arcamani Kota Bandung, Kacaahan, Balukar Walungan, Cironggeng, Limpas. Ti poe Selasa sore kamari, tepi ka poe Rebo isuk-isuk, eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Atukna, warga teu bisa ka mana-mana. Dumuh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung drum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm. Satu tas petugas dinas marga Kota Bandung nyerot eta cai caah make mesin kompa. Najan caina ngorotan, kagiatan warga di Leuleweuk Cingiseut Arcamani Kota Bandung masih kateuk. Pakna kitu, jalan pikeun ngajug-jug ka paimahan warga masih diblokir tur kakekeum. Sawatara kendaraan oge jalana kapaksa muter. Tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakekeum mimiti meresan imah katut warga bandana. Warga Cingiseut Arcamani Kota Bandung minghareup pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng nu kiwari geus deet. Eta caah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng kungsi rempak 2 kali. Eta caah anu ngeueum 400 imah warga di Cingiseut Arcamani Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malem Rebo. Balukar walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede nu narajang ka eta Leuleweuk. Mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur diri. Hatur nuhun. Sampurasun.